Kumaha mang dagang teh rame? Gitu we, ayeuna mah keur sepi, Bah. Atuh da teu benang di bejaan kamari coba mun ka ieu mah ngawa menyan, ngawa ciherang, insyaallah ku abah ditiupkeun tah kana dagangan. Asli, nah teh Bah. Mun diliukeun. Kamu gak percaya sama Mbah? Gini-gini ge mah teh bisa menghilang. Ya orang menagih Mbah menghilang. Setiap Mbah minta duit Mbah menghilang. Itunya gitu mah, Bah. Lain bisa percaya gitu ya tama. Saudara Abi teh aya kumaha tadi itu. Nu kuning, ini anu dua. Berarti mana tuh? Di musola, di pas keluar teh aya. Nih, kalem. Atuh. Tenang, jangan panik begitu, Neng. Kalau panik itu teh amat suka pajiul hate. Aya naon? Iya, gara senangna leungit. Tah, kebeneran tah aya si Abah. Aya kalengitan mah. Hadieu atuh. Ayo tuh. Ayo, coba nonton. Sok atuh kana dieu tong arena. Tapi ke dia tah. Bahnya noh. Aku pawai. Latihnya Bah, ka dieu heula si Tujun. Soknya da ya eta. Kita sadar was aya nana. Mun cenah teh. Cing Kalau kala. gambar senangna leungit. Senang naon ieu teh? Capit. Wah, belas capit. Ih, eta bersejarah. Lain kala teh nya. Urang Nah, bener bisa cing pakai. insyaallah percayalah abah mah di dieu. Kamu mah pisan, kamu Ya, teh. sugan ka Rawang lah ku abah masalah eta mah nya. Bismillahirrahmanirrahim. Asli itu mah. Asli. Jam sembarangan kita. Tadi di sholat. Eta yakin abah anu mau pasti maling. Nah, iya, bangsat. Nya pasti bangsat. Ku abah geus di Terawang nya eta anu mau pasti jelema deukeut. Mal mungkin orang Surabaya nyokot kenal ka jauh-jauh. Bener. Lu pasti nama jelema. Nah, nu pasti nama jelema eta teh. Kala atuh nya urang Terawang heula sing bener ku abah. Bah, minumkan si motor rek balaja. Heuh, nya eta leungit eta geus poe atuh motor teh. Pan kana ge kuring mah lempang ka tadi teh kamari eta dengan kunci motor teh tak panggil. Naon? Ayo atuh salah eta si Abah teh. Nah, Mau balik, mau balik. Udah mau balik. Nah, habat mau balik kumaha. Kunci manehanana oge anu 3 poe nu leungit teu kapanggih. Kemudian semua anu karek tadi teh kita. Nah, tuh. Ayo mau balik pun. Bangsa ke Abah dari Kosono. Kangen. Joko lagi. Tambah mang tadi meninggal manuk anak naon. Buat malau batu di umur orang mah tinggal ngalah. Baik dibeli mah. Nah dia teh si koprok ini ada asal customer. Karena di Bandungan kurang teh. Naon gitu lah. Datang tuh. Mang sugan aya di dieu nu bogaan duit. Wah loba bot macam teh. Cenah cop mun aya mah dibeli mahal bayar 5 juta oge. Asli kurang teh ini mesti dieukeun. Karena sedia kurang teh. Naon? Bot macam teh aya tinggal nyopot lah. Gampang yang kumaha. Sok dibeli 5 juta cek si itu teh. Ngan syaratna naon cek teh syaratna? Buhna hayang nu sipit. Lima atunya aya buh sipit. Rasa separupa mah bener. Nengan manuk, boga manuk teh di dieu. Manuk perkutut. Wah, serius bener. Kan butuh manuk perkutut bae loba oge. Loba perkutut. Eta teh Sama bakat loba. eta teh manuk ku urang ditawarkeun aya rek meuli ditawarkeunnya hargana hiji 20 juta 20 Sing juta. bener mah. Bener. Tadi oge aya nu ieu nya manuk heureuy hadas di Bandungan. Serius urang mah wani diliungkeun. Eta teh hargana teh ti 20 juta sampai ka 25 juta manuk teh. Asli bener. Ngan syaratna manukna teh
kudu cadel kutut kutut. Tuh kan bener nama handai jelma edan teh pasti. Gua baladna ieu mah. Saya bener ah.